Muhammad urang asupkeun kana tu abajadun hawazun hatayun kalamanun sa'afasun. Coba mim adalah kalamanun 40 naktubna ha 8. Coba sekretaris 40 jeung 8 sabaraha? 48 tambah mim deui 40, 48 jeung 40 sabaraha? 88 jeung dal 4 jadi sabaraha? 92. Cokot puluhanana 90, cokot hijianana 2. Nu 90 eta adalah rub'ul falakiyah, rub'ud dairatil falakiyah. Lamun urang ngaji falak, ieu bumi dibelah 2, ngaranna garis khotul istiwa. Mun di luhur ngaranna madarul i'tidal, belah 2. Nu hiji ngaranna shimali, nu hiji ngaranna janubi. Aya rumusna dina ilmu falak, afhamtun maysarhun yunjahun nusar agasun sabsunjun burujun shimaliun. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September burujna adalah shimali kaler. Agasun sabsunjun sabsunjun ok mizun dok akzun deskauzun janjatun pedaltun burujun janubiun. Nah, iya adalah bagian kidul. Cekolot baheula mah budak mah tepe di kidul beas mahal ya. Cilongok wari teu nyaho beas mahal, nu penting mah dahar bae dek maling dek naon sabodo. Geus teu main hitung-hitungan bari. Nah, Kangjeng Nabi 90 belah 2 kuari, jang masyrik jeung magrib. Saparapatna ngaranna rub'ul falakiyah, rub'ud dairatil falakiyah, 1/4 dunia bangsa falak. Al-maj'ulah litajalli asraril awqatil ubudiyah, pikeun ngajelaskeun rahasia-rahasia waktu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disebutna goyatul irtifa. Lamun geus goyatul irtifa moal aya deui mata poe nu pangluhur-luhurna ialah goyatul irtifa. Didinyalah dina falak eta direrubu, pikeun nganyahokeun sanah tahun, pikeun nganyahokeun syahr bulan, pikeun nganyahokeun usbu, pikeun nganyahokeun poe, pikeun nganyahokeun beurang jeung peuting, pikeun nganyahokeun jam, pikeun nganyahokeun darajah, pikeun nganyahokeun menit, pikeun nganyahokeun sawani, sekon dan lain sebagainya. Iyalah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad